warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Perkenalkan, nama abdi Marina Putri. Nama abdi Fiona Kelariani. Abdi di dieu Jang Marina bakal ngeliput tentang Bulmat. Mari kita lihat video berikut ini. Blumart vending machine nyaeta mesin kotak anu tiasa digunakeun pikeun meser minuman jeung jajanan ringan. Kaunggulan meser jajanan ti Blumart nyaeta leuwih gampang kusabab teu butuh ngantri jeung tiasa mayar ngaguna smartphone. Oke pemirsa, supados jelasna mari tingali Reporter urang nu aya di lokasi eta. Harhatosan Kosta Abdi Yosefa Nikita. Abdi di dieu rek ngawawancara Wakil Ketua OSIS tentang Blumart. Saha nami anjeun? Nami abdi Revel. Naon anjeun ngagaduhan masalah meser jajanan ti Blumart? Blumart teh alus pisan. Di mana mesin Blumart sanes ti dieu? Mesin Blumart aya di samping UKS sareng samping pendoblang. Iraha sering meser ti Blumart? Pas istirahat. Naha resep meser ti Blumart? Leuwih murah dibanding kantin. Kumaha anu anjeun pikirkeun sanggeus aya Blumart? Misa uang jajan leuwih hemat. Atur nuhun atas waktosna. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ka payun pamiarsa. Sadayana mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamiarsa. Sadayana wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.